Bahkan manusia nu ngaran hebat, nu ngaran gagah, ditemak teu neurak, dikadek ngampul, ditonyok, nagog, ya. Urat kawat balung besi. Waduh, jelemana teh teu neurak ku nanaon. Ditingali teh dampar sukuna pinuh kuroromehkeun mah teu. Iya, gagahna ge bobodohan nu ngaran makhluk mah. Hebatna ge bobodohan lainnya. Ieu urang kadang katipu ku kahebatan anu bobodohan. Ari ku kahebatan Allah urang tidak terpengaruhi, anu geus nyata hebatna Allah. Kasaksian ku panon sorangan. Teu mangaruhan kagagahan kahebatan Allah ka diri urang. Tapi begitu kanu gagahna bobodohan da terpengaruh. Kuno bobodohan terpengaruhi, ari kuno nyaan henteu terpengaruh. Nah, ieu hiji kacilakaan, hiji karugian. Diancam ku Allah mah lamun anjeun ayeuna teu ngalaksanakeun salat bahaya ke diri anjeun aya neraka anu bakal jadi jatah ke diri anjeun. Biasa-biasa saja. Nah, diancam ku nu gagahna bobodohan mah da sieun. Awas ya, macam-macam jeung aing maneh minta waktu sabaraha poe sihir di alam dunia. Dek 3 poe, dek 5 poe, wah soak. Padahal gagahna ge bobodohan. Ya. Sementara Allah anu gagah nanyaan, hebat nanyaan, kawasa nanyaan, bari sesuai jeung faktana, nyata, karasa, katingali, eta kahebatan kagagahan Allah henteu mempengaruhi ka diri urang. Aya satu kelemahan, kecelakaan anu terjadi ka diri urang. A'udzubillahi min gagahna Allah, hebatna Allah mah teu aya batasna. Tidak terpengaruhi dengan waktu, tidak terpengaruhi dengan situasi, tidak terpengaruhi dengan keadaan. Rek beurang, rek peuting, rek terhujan, rek terhalodo, rek dino caang, rek dino poe. Kitu we teu kapangaruhan sama sekali. Beda jeung hebatna manusia. Hebatna manusia mah teu aya bedana sapertikeun hebatna seuneu panas teh lamun keur burung, keur pareum mah leungit panasna. Jalma berilmu teh keur beunta keur sare mah leungit ilmu. Nu ngaran manusia gagah teh keur beunta keur peureum mah leungit kagagahanna. Teu aya bedana. Nu ngaran makhluk mah sapertikeun seuneu panas teh keur hurung, geus pareum mah leungit panasna. Tapi ternyata kehebatan, kagagahan, kakawasaan anu aya di manusia bisa kuat mempengaruhi ka diri urang, sementara Allah anu geus jelas nyaan gagahna, nyaan hebatna, nyaan berkuasana tidak mempengaruhi ka diri urang sama sakali. Mata teu mimiti keur bodoh nepikeun ka geus ngarti kitu we kalakuan teh robah-robah. Terobah-robah kerbujangan gitu, geus rumah tangga gitu, can boga budak gitu, geus boga budake gitu keneh. Subuh dihudangkeun nyumput kana kolong lemari. Eta teh kerbujangan geus boga anak teh gitu keneh. Tamah deui anak hiji anger gitu. Tamah huis ngalobaan kalakuan gitu keneh deui mah.
tidak ada perubahan. Ku Allah mah teu kapangaruhan, tapi ku salianti Allah mah mampu mempengaruhi ka diri urang. Ieu hiji kacilakaan anu gede keur jalma-jalma anu saperti kitu. Bahkan saur sebagian ulama, hati-hati bila mana anjeun geus daek ngaji tapi kalakuan anjeun anger kitu keneh. Mun bohong anger bohong, mun jalir anger jalir, lamun polontong anger polontong. Teu bisa ngarobah dina kalakuan, teu bisa ngarobah dina sikap, teu bisa ngarobah dina bahasa. Hati-hati. Boa-boa ciri ahli neraka kuat napal di diri anjeun. Hati-hati. Paur eta perkara anu teu robah teh ngajadikeun hiji ciri bahwa anjeun dicalonkeun ahli neraka ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Sabab teu aya ahli surga anu polontong, teu aya. Ahli surga tukang jalir janji eueuh. Kabehanana ge anu bisa cicing di surga teh jam anu bisa ngalepaskeun polontong, bisa ngalepaskeun jalir janji, bisa ngalepaskeun bohong. Kabehanana ge teu kacaritakeun tukang bohong masuk ka surga eueuh. Nu tukang bohong, tukang jalir, tukang kabehanana ge eta mah cicing dina neraka. Maka hati-hati bila mana ciri-ciri neraka napa di diri anjeun, boa-boa anjeun leuwih gede, leuwih lega arah ka neraka daripada ka surga. A'udzubillahi min dzalik. Ieu akibat naon? Teu kapangaruhan ku kaagungan, kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Mata tingkat-tingkat keimananna teh teu robah-robah deulina kitu. Kitu we jeung kitu. A'udzubillahi min dzalik. Ieu kagagahan Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruhi dengan alam, teu kapangaruhan. Urang keur di alam ruh, Allah mah tetep gagah, Allah mah tetep kawasa, Allah mah tetep hebat. Urang geus asup ka alam dunya, kumaha Allah anger kitu Allah mah. Urang geus asup ka alam kubur, ya Allah mah anger we. Gagahna teu robah, hebatna teu robah, kawasana ge teu robah. Tapi nu ngaran manusia di alam dunia, aya kagagahan. Cek kasarna naon? Ayeuna gunung ditengrag runtuh. Jalma 100 siki sahal kali niup rabang. Ya. Bisa nyumput kana jero cai, bisa asup kana jero taneuh, bisa ngapak mega hiber pae. Pinah alam kubur, papanggih jeung malak mungkar jeung nakir. Man rebuka, wah dipetakun tah jeblag. Da di dunyana jago jeblak, jago neungeul jelema jarak jauh. Wah, malak mungkar nakir dijeblak, cek malakat mungkar nakir nanaonan sia teh. Teu laku nu kitu patut mah jeung aing. Ieu gagah bobodohana kitu tah. Ieu jelema pan urang sok hayang gagalin sagala-galanya. Hayang hebat, hayang kuat. Anu sok padahal kekuatan, kehebatan, kegagahan eta teu berguna di saat urang masuk ke alam kubur. Teu berguna. Anu sok padahal urang teh alam dunya teh geuning beung ka kulon neangan anu hebat, beung ka kidul neangan anu hebat, beung ka wetan, beung ka ditu, beung ka dieu teh neangan jelema anu hebat.
anu sabenerna eta kahebatan kagagahan keahengan anu diteteangan ku urang eta teh di alam kubur mah teu laku. A'udzubillahi nih. Hati-hati. Awas. Kagagahan kahebatan anu berlaku di alam kubur mah nyaeta jalma nu terpengaruhi ku kagagahan kahebatan Allah. Cek Allah ngaji sia kajian beurang, kajian penting, kajian jauh, kajian deket, kajian hujan, kajian kumaha. Datang waktu ngaji, kajian gunung rempag cek kasarna, nyawa tanona ngaji ini. Ieu kagagahan ieu. Anu di alam dunia mah teu katingali gagah, teu katingali. Sok udah ini ngaji aya nu cenghar. Panonna ge ceuleuyeuk kabeh. Beungeut-beungeut pikawatir. Hargungna ge hargung loba kasusah. Eueuh nu cenghar. Nu ngaran ngaji boro-boro dicarek dititah ge hararese. Boro-boro aya nu nyarek, nu nyarek ke hideung sorangan, libur. Ya.